Masya Allah. Nah iya kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedung ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek rek awawe layabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nugalal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun. Assalamualaikum. Ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho kauninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti-gusti keneh ndek kumaha ge nu soleh jeung nu toleh atuh pan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalande ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk kepan dititah ibadah ka Gusti Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Emang dek dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah. Dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wa kana sayd kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon ku manehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tak kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang kamer ka Kangjeng Nabi ta teh kos kitu kahirupan ma'isyahna jadi mayoritas urang Arab teh ma'isyahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon mendak ngetren coba bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalayan ke Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kangjeng Nabi Ismail kenyeunan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam namun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur kadinya setik teta tangkal kayu pakai nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyeunan panah jang naon teh buburon kaleuweung ke dibawa teh terus kaleuweung lain Kangjeng Nabi Ismail bae mayoritas urang Arab teh ma'isyahna eta ke dibawa ka pasar dijual itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ya buburon teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk
anu laletik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapantina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu eta teh lamun geus tagag sorangan eta lah jadi biang minyak misik dibelah ku urang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus asli eta lah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi mah kulantaran geus baca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nu teu nundutan mah suci kos kitu kos kitu betul. Nah gitulah cerita kehidupan orang Arab. Setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah. Sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel. Saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari maishahna perekonomianana perikanan. Mayoritas perikanan. Ka laut terus anu ka laut nu ngadadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalau poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu lobana di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleu ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta aya nu ngahela Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek nyeun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyeun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah Sabtu teh ibadahna Yahudi Sabtu mah ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan tetek cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat teu tah di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren maishahna teh dinya anu ngahirupkeun nagara teh nagara Mekah ngahirupkeun nagara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleu keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu maha gaib coba turunlah ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pasti la yabluwannakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sakadar tina urusan buburon ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain make isim nakiro teh kapan maedahkeunana bisa kana umum kebelah dieuna mah bisa maedahkeun kana tahkir bisa maedahkeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus kabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana tahkir perekonomian anu melalui hewan eta adalah
syai'in minas syait kartina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah. Awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit da teu gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah. Gunung anu breng manuk pinuh, gunung anu uncal, leuweung anu gitu embe, gunung anu terus bunding, gunung anu sapi leuweung himar ta eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung, per leuweung, per daerah. Geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna, gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna, dek anu oh berarti dek ngala sapi liar maka ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah. Nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah. Tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring, tetep bae kudu dijaring, tetep bae kudu dileugeut. Barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halal liberan di luhureun hulu, halal liberan we di dieu di pundak. Ya Allah singgel libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah. Coba datang ka mana keimanan anjeun. Tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tanpa susah payah. Warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan. Nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dilarang. Nai wa hum muhrimuna fakanat wahsu wat tayr tagsyahum pirihali. Dilarang. Awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh. Waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah. Masjidna sangat sederhana teu dibangun, caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah. Eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umrah masalah penting ka tanah halal bae lain ka Jaronah lain ka Tanaim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah. Nah di dieu mampirlah di Hudaybiyah ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta eta teh make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta eta teh Hudaybiyah ngaranna. Masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya. Kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah. Awas segenap kaum mukminin, kaum muslimin, mukminat, muslimat Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib. Kan urang lamun teh mah dititah ku bupatih-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata. Mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu ku mata instruksina sieun mun dilarang. Kitu keneh lamun komandan di ABRI batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu ku mata kadenge ku celi komandanna galak jasa tilok seri-seri ajan. Itu kene di kepolisian atau aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah
dek muji Allah teka deuleur nu instruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna lialamallahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mah geus apaleun ieu lialamallah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang aya ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nganyahukeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ke Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahuan kumaraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu trek diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo Muhammad ayo emang kurang itu ingin bae bukan mah aya Muhammad mah deuk diala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu engke Muhammad nyahun eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh we riba kredit saha coba guari di imah mana anu teu ngridit di imah mana anu teu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang dek kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ja kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teh mah kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan Kiai ai deposito si haram dan mengenai lama kiai teh haram tapi tepatlah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos. Teu kumaha beresna ta ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti kuari mah ku urang kuari mah ku daging. Make daging kuari mah geus teu asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluan anak kiai keneh bae
Masya Allah kamari multi nu ngahuluan di Jakarta di Bandung Kiai berudeng deh ndek kumaha coba tabalinger tengah raji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di atamat Yahudi di Amerika kokocoran naga mantak naon aya di takrib bae teu bisa dilaksanakan ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisaiin ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah ndek ngredit mobil datang ndek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi Mbak belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja maka lu nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuari. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari. Waduh sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit di babawa kunyana
hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus di mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa gitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona memasak masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mulu ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae ceun teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri Masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tanya saya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah itu kudu bisa sih kerja di ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih teloknya sih agak satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak
mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bae lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina tu ambilin baruan siram batu bukan mantul kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tetep geun bae geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian geus hagas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri mah kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti ieu nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir sautak saetik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk dad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele kuari padahal mah di pondok nanti lok ngaji tapi di imah nama masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu eueun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tempatnya belum keluaran salap masya Allah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui
sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai mah kos kitu ngredit lain kiai mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukanna kos kitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap may yakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamanitada sahabai kiai pamanitada sahabai ustad pamanitada sahabai tokoh pamanitada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nya nama ta eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung we untung teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae
aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe aya jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun eta sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tak kos gitu tah lempeng nah iya keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di mahsyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nasabatu Quraisyin mujazzabat turunan Quraisy. Az-Zubair tegese Zubair ibn Bakar wa kana mauliduhu lana apa maulide. Abadan bedalagan Sayyidina Husain ya khamsu layalin khalawna min Sya'ban. Kudada 5 pirang-pirang wangi kang galiwat ya khams insyaAllah saking bulan Saban sanata arba'in minal hijrah dalam tahun 4 saking hijrah wa fihalan ing dalam sanata arba'in minal hijrah kanat gazwatu zati raqqa inemu apa perang zati raqqa wa fihalan ing dalam sanata arba'in minal hijrah usuratu salat dan qasaraba salat wa bihalan ing dalam gitu sana arba'in minal hijrah tazawajan nabi Rabi sabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalamah ing masalamah
Padapagulan mabagati ali tarik kami ala anahu kutila ingat satuhuna Sayyidina Husain ikut dan bunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu gandilar bunuh saking Husain yaum Asyura ing dalam dina Asyura al-asyir kang tanggal 10 min dalam haram saking bulan Muharram sanata ihda wasitina ing dalam tahun suwiji lan 60 wa yusama amal hazan lan den arani ya sanata ihda wasitin ing tahun prihatin ugutila mau isnani wa zamanuna rajulan min ashabihi dan bunuh semertane Sayyidina Husain aparoro lan 80 apane wong lanang rajulan lanang min ashabi kang tersabing perang-perang sahabat Sayyidina Husain itu mubarazatan lenang tangan wa fi atau mubarazatan kena lanang tang bihi malasan ikut tetap ing dalam zamanuna ikut tetap ing dalam istani wa zamanuna wa Hasan ibnu Yazid lianau kena satun Hasan bin Yazid barizun ikut kang nang tangan Wagutilalan dan bunuh ya Hasan bin Yazid mal Husain sumatana Sayyidina Husain suma kutila kari-kari dan bunuh jami ubani apa sakabeh pirang-pirang turunan atau anak Sayyidina Husain ila alian al-musamma bi Zainil Abidin angin ali kang den arane kalawan Zainil Abidin bainahum makasatun Ali ikana iku ana ya Ali mariban iku kang gering bau sama kaden tangkepi Ali atau den dadakeun ya Ali asiran ing boyongan Ba'da qati abi dalam zazunin bunuh bapane ya Ali wa kutilalan dan bunuh aksaru ikhwatil Husain apa kang aga-agana pirang-pirang dulur Sayyidina Husain wa bani amma milan turunan pirang pamane Husain ainu ibki biabaratin wa wilin wan dabi'in nadabti ala rasul netra ibki nangisira kalawan ibroh wa awililan kasedih wandabi lan nyeluk sira inadabti lamun nyeluk sira ala rasuling pirang keluarga kangjeng Rasul sabatun kulluhum li salbi Ali qad usibu wa tis'atun li ukal utawi pitu iku utawi sakabeh sabah iku tetep kadue turunan Ali qad usibu oleh teman-teman dan kenangi ya sabah Wastisatun lanu dawi kang sanga liukailin iku tetep kadue ukel fitnah dimimitian ku perang antara Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah perang Siffin kemudian perang Jamal antara Sayyidina Husain sareng Yazid tayalah rek nyaritakeun pembunuhan Sayyidina Husain nu kamari kurang geus didongengkeun cek nasabah Quraisy nu ngaran Zubair bin Bakar wagana mauliduhu aya dilahirkeun Sayyidina Husain eta li khamsi layalin khalawna min Sya'ban bulan Syaban tanggal 5 tahun 4 Hijriah Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah menang 4 tahun di bulan Syaban eta lahirlah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain eta putra daripada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah gaduh putra nu nami Husain lahir bulan Syaban tanggal 5. Di tahun etalah aya perang di zaman Kangjeng perang Zatir Roko. Di tahun eta kusuratul salat mulai dikosor salat. Di tahun eta Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi rarabi nikah ka Nyi Ummi Salamah. Tahunan kelahiran Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain tumbuh dengan luar biasa. Ningali Sayyidina Husain hampir kos ningali Kangjeng gaya-gayana, gantengna, capetangna jeung sajabana, incu Kangjeng Nabi. Istimewa Sayyidina Husain. Datang ka loba awewe anu nempes Sayyidina Husain teh seubeuh. Asal deuleu Sayyidina Husain awewe teh seubeuh. Malah aya awewe ngangsongkeun diri ka Sayyidina Husain hayang dikawin bil barokah. Mantep jasa itu, mantep. Ngangsongkeun diri be, lain hiji lain dua. Ngangsongkeun diri, kawin pangkawinkeun. Jadi Sayyidina Husain mah lamun sumping ka hiji lembur,
ku gantengna ku kasepna ku capetangna jeung putra saha atuh ta eta teh awewe ngangsongkeun diri abdi mah ieu mah hayang bil barokah bae hayang dikawin ke Sidina Husein ke boga anak tinggalkeun ku Sidina Husein eueuh masalah kitu teh geus seubeuh bae asal boga anak bae boga turunan ngaran kedatang deui ka hiji tempat aya awewe moal pati ngangsongkeun diri nya ge lamun joreh mah boga rarasaan nya ge moal pede atuh nya ge ya geus pilihan deui cek Sidina Husein moal henteu ieu mah kula mah hayang bil barokah bae hayang boga turunan nya didukungku lobana tokoh dikawin ke ku Sidina Husein ke terus gaduh putra ke ditinggalkeun ku Sidina Husein kitulah Sidina Husein jelema puas jasa Sidina Husein asa aya kangjeng bae mantep kuari lolobah Habib kos kitu dah asup bae ka lembur kawin ditinggalkeun jadi tepuguh kuari mata punat tepuguh nurutan Sidina Husein teh kataekan Sidina Husein mah atuh ganteng, pinter, puara luar biasa. Ini aya bae tapi tereuh mah haju kadari itu kuarina ge hampir Habib teh geus kada itu sebagian kecil tapi. Nah wattafaqu ala annahu qutila ittifaq ahli tarikh, ahli sejarah bahwa Sidina Husein terbunuh iya yauma Asyura tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Muharram tanggal 10 kamari tan mentak poe tanggal 10 teh jutaan manusia jelema daratang ka Karbala untuk mengenang keterbunuhanana Sayyidina Husein radhiyallahu di ngaranan eta tahun 61 Hijriah amal hazan wa qutila ma'ahu istani wa samanuna rajulan min ashabihi nu bareng terbunuh jeung Sayyidina Husein teu kira-kira tokoh 82 karenanya na diharap nang tangan dina peperangan tersebut geus teu kabendung dongeng perang nu kamari di jerona ayah Hasan bin Yazid sami lantaran sangkilang Sayyidina Husein ieu setru dengan Yazid anak nama milu ka Sayyidina Husein terbunuh di sarua bae lianahu barizun wa qutila ma'al Husein dibunuh babarengan jeung Husein eta iya tu Hasan bin Yazid summa qutila jami'u banihi wabeh dibeakeun anak Sayyidina Husein nu mana di mana bae ayana beakeun dibunuh bae kabeh masyaallah jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazaliman fitnah ti mimiti Sayyidina Ali jeung Sayyidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah kabelah dieuna deui kitu Sayyidina Husein Yazid kabelah dieuna terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkan agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus dideleukeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia dideleukeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asal nyieun dibom teu meunang nyieun atom asal nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh deuk jadi polisi dunia nu manda kamari Irak dibom teh kapan aya kitu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya nama ngan ketika kamari ditelusuri kan dibom bae lain eta maksudna mah memperjuangkan agamana napas agamana nu ulah aya nandak Indonesia saya sieun jasa asal aya baik di partai maupun di organisasi anu ngomong agama nges Indonesia lu sieun sebab Amerika telepon ke presiden jangan biarkan tangkap Masya Allah ndek kumaha dakwahna ndek kumaha mantak urang mah nungguan ge jelema anu endek ngamajukeun bangsa nagara jeung agama tanu ditungguan teh eta encan aya bae
encan aya ye piningit. Masya Allah, encan aya ye. Kesatria teh encan aya. Iraha kiai ayana engke bakal aya tetep kuari keur tapak keneh jeleumana. Keur tapak keneh. Henteu bisa, henteu tapak mah moal bisa. Tetep bae kudu nu tapak bae Kangjeng Nabi baheula tapak di luhur. Pun ka handap eta teh jadi pejuang tapak heula. Memeh umur 40 tahun tapak naik gunung turun. 3 poe turun, seminggu turun, kadang 15 poe turun eta ngaranna tapak. Terus Bung Karno, tempat pertapaanan itu luar biasa. Gus Dur tukang tapak. Soeharto sarua bae walaupun kejawen nyana tapak. Soeharto nu mantep kuat teger. Sanajan haju korupsi ke belah dieu mah. Kaajak ku babaturanana. Tapak. Tah, Gus Dur atuh sarua bae tapak. Megawati lantaran teu tapak sakedeuk. Tetep bae teu. Jadi pemimpin Indonesia mah kudu pertapa. Sebab di Indonesia mah nu baheula kuat teh ieu pendidikan pondok pesantren. Di zaman Belanda teh can aya sakola nu aya pondok pesantren, raja-raja teh mah santren. Urang bacaan coba ge sejarah raja Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kabeh malah santren. Jadi pendidikan nu paling tiheula teh pondok pesantren. Oh, baca geura baheula kula keur sakola zaman kan Arok. Zaman Empus Indok. Iya tuh pesantren terus datang ke kuari. Nah, iya timbul aya pendidikan formal nu kuari teu saimbang lantaran pendidikan batin. Raja-raja baheula teh bisa perang bisa damai lantaran batinna luar biasa. Mun urang nyaritakeun raja baheula aya aturan gunung diangkat pan ku leungeun. Gunung teh diangkat ku leungeun, lain alagaan baheula. Aya hiji anak raja gering kemudian kudu di kitu ubaran nu bisa ngubaran aya ge hiji dangdaunan nu aya di gunung teh pan gunungna diangkat kan set dibawa ka raja tah pilih bae cenah tah mana cokot eta dikaditukeun deui. Masya Allah ya terus disusul ku zaman kewalian atuh ahli tapak kabeh ahli tapak. Kuari mah ulah kudu tapa di gunung, ulah kudu tapa di leuweung, tapa kredit bae. Tapa kredit jeung tanpa ulah narima duit di pamarentah, geus jadi wali teh budak teh. Ulah merengket bae geus merengket mun aya pamarentah mawakeun duit ka dinya. Leutik amat. Geus hese dengan pertapa ieu mah. Masyaallah nu mantak kiai ngaharamkeun kuari ngaluarkeun torekat ngaharamkeun aya ge muktamar torekat di zaman Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkeun di zaman Gus Dur eta teh muktamar Gus Dur mah nyaho kabeh torekat teh setelah ditutup engke cak Gus Dur teh jangan dikembangkan ngan nyana nyaritakeun seluruh torekat nu aya di dunia dan nu aya di Indonesia. Eta teh dicaritakeun ku nyana ngan pengembangan mah ulah nu enggeus mah enggeus tinggal diteruskeun ulah dikembangkeun sebab saha jelemana nya kuari jelema norekat teh aju eta kos kitu tadi jore jasa eta teh tapi nyana nyahoeun titik-titik torekat teh Gus Dur nyahoeun titik-titik torekat teh nyahoeun di Indonesia di mana sebab nyana mah geus was kitu gitu teh naon wallahu alam. Nah iya keur carita itu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi beak kabeh nya sahiji doang illa aliyan al musamma bi Zainil Abidin ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainul Abidin terus eta lantarannya nama ditangkep gering Bainahu kana maridon tenentangnya nama temilu perang gering waktu eta aya bagus tata gering tur ditangkep pau kita asiron badlaqati abihi sabada dipayahan bapana jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang
aman kebeladina terus tanun terus tidinya terus di Zainal Abidin terus kebelan lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nyesa hiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin terus datang ka kiwari wa qutila faru ihwatil Husain wa bani amamihi di pangkas deui dibunuh seseurna dulur Sidna Husain berikut turunan paman-paman numantak ayana zamanainu ibki bi ibratin wa awilin wan nabiin nadabti ala rasul mata ngalengis anjeun neteskeun cai mata ceurik anjeun dengan membaca sejarah Sayyidina Husain berbagai ibrah wa awilin wan nabiin langsa anjeun nyeluk anjeun ngagero katurunan Kangjeng Rasul caritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teu aya sabatun kuluhum li solbi Ali nu 7 eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu salapan mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ka kiwari datang ka terus alhamdulillahirabbil alamin lamun di dunia kuari eueuh turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah di Irak di Mesir di belahan ditu kitu keneh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun eueuh turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae. Alhamdulillah kaunggal negara jadi teger perasaan. Beda geura ge. Urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda. Artina beda teh kumaha? Endeukna mawana ka tauhid bae. Nyana mah endeukna ka tauhid sanajan jelemana mah mabok. Mobil baloba nu mabok nu zina tuh sarua beja jelemanya ge. Ketika mabok, ketika zina, tapi tak we ngomongna bertauhid bae eta Habib. Bedana kosi sebabnya nama memang zatiahna logamna aslinya nama memang keturunan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda bae ngan urang teresep teh ka akhlakna teresep teh ka etikana adapun zatiahna mah atuh mulia nu mantak teu eureun-eureun nya mah dakwah cicing di mana deuk ngembangkeun agama cicing di mana deuk ngembangkeun agama mantak lamun geus mulusna Habib mah kajen gugum ge asal ret beinget ka Gusti Allah mulai nyana geus hudang ti peuting moal kebal jadi wali sakedeung Habib mah asal beneran tat iceus geus urang mah pan ieu sok kitang digosokan ge hideung deui digosok atuh barlen jigana digosok wae mencereng kaanginan we pan hideung deui komo atuh kacayan mah atuh geus busem tapi Habib mah saset ya poles herang bae mantak ulama nu teger cak Kangjeng Nabi ieu bakalna turunan kula bae sanajan rentul ulama nu lain turunan kulama beak ku sekupi bakalna kitu tah kitu bab Kangjeng Nabi nyarita cukup bae al ulama warasatul anbiya pewaris Nabi ilmuna moal kuat nyekelan ilmu Nabi mun lain turunan Nabi dina bisana tetep ngolembar bae di mana bae di dunia di Timur Tengahna di ASEANna di Eropahna di Amerikana di Australiana anu teger jekelan ilmu Kangjeng Rasul turunan Kangjeng Rasul teliti kurang teliti aya kiai di Pandeglang gagah amat teliti pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul Jawa Tengah teliti aya ieu gagah amat pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul aya gagah amat ieu aju benang ku sekupi lain dageun aja lain oh hancur ku sekupi doang hancur ku partai doang hancur moal bisa tapi lamun teger bae henteu mambri di partai di organisasi dawat api nyanana teger bae oh lain sembarangan sebab logamna asli emas entek di urang alhamdulillah emas buah loba jasa aduh ngabetan malulu teh emas nah iyalah orang kerjarita tentang kematian wafatna terbunuhna Sayyidina Husain mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera zuriat Kangjeng Rasul dihijikeun jeung para turunan Kangjeng Rasul
belah dituna urang ngahiji jeung Kangjeng Rasul sehingga urang menang syafaatul uzma disalametkeun ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.